Jang, Ariel erek nanyakeun ka Ujang. Nanya naon Ariel? Iya. Ari usaha steam kumaha marema? Ngeureun ieu lah. Kadang keur sepi-sepi, keur rame-rame. Tuh, usaha Ariel mah begitu iseun. Ieu matakna kudu loba sodako. Sok geura. Hah, bawa rajang sodako. Jang sorangan ge hese. Kelah lamun geus beunghar. Ieu, lamun sodako teu kudu ngadaguan beunghar. Kunaon kitu Jang? Lila sia masang sarana. Ari sia. Saya ngopi ya teh euy. Ngopi atuh Jang. Ya tuh. Kembalikan ya gula ke warung. Ari sia. Ongko yang ngopi kalah meuli gula. Kan ieu geus aya dedekna, ningali gulaan. Ari sia. Daripada usaha dirinya ti iseun nya aya gawean di urang. Emang aya gawean naon Jang? Aya orderan ngirim sapi ke Jakarta. Oke lah siap. Ari kolbakna aya tuh. Gampang lah tinggal ngijem ke Pak RW. Oh, heuh atuh ari kitu mah lumayan soalna ongkosna teh 5 juta ngan mawa 2 sapi. Wah, nu bener Jang. Tapi wayahna mah Kunaon Jang? si sapina sieuna diuk di hareup soalna manehna nu apal alamatna. Ari sia. Salam ke boy heula atuh. Ka mana wae? Aya we. Asa bagi badag. Leutik sakieu mah. Main awak bae. Hutang maneh. Kalau masalah utang mah ke deui, jadi karek digawe deui. Oh, apa urang gawe di bengkel ya? Nah, maneh apa urang gawe di bengkel? Kada wae tawar maneh oli hunggul. Ari sia. Sep. Pandangakeun motor jug na cawadean. Motor naon sih? Motor metik atau motor bebek? Lah, mau enakeun nu dipake jarak jauh we. Oh, motor bebek lah tuh yang jarak jauh mah. Emang kunaon kitu, Sep? Bising ke dipake jarak jauh, kegelapan, pencit bebekna. Yeuh. Mana bener? Kebenaran orang yang Pak RW ya. Dingna. Terus ulah hari wae. Kumaha ieu teh ye? Camturun wae bansos teh RW. Keun, kalem. Sadayana ge bakal kabagian. Wah, Pak RW. Wayahna aya potongan. Sabaraha? Gope. Ari sia.
Hari korban. 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 Kemana wae? Hollywood. Aya wae. Gua tak curi anjing. Ulah euy. Serius ya.